Ger ayeuna atawa kiwari sanes ukur dipandang bagus, lain ukur di hukuman sunat, tapi wajiban asasian, kewajiban yang sangat mendasar seiring seerpisan umat Islam anu sikap prilakuna gerakna gerikna bertentangan jeung ajaran Islam. Macana kiai geningan dina Facebook aya nama pabalatak, dina YouTube aya nama geningan recet rame, dina media-media aya nama geningan banyak yang mengomentari bahwa Maulud Nabi itu kegiatan sia-sia, muludan kegiatan yang tak ada arti dan makna. Bilih aya anu berkomentar pendapat seperti itu, ibu bapak teu kudu galider, ibu bapak teu kudu bingbang, ibu bapak teu kudu riweuh, anggap we jelema kitu mah jelema gering. Saur para hukama, hati-hati tilu perkara nu ngajadikeun ruksakna jelema. Hiji seueur teuing tuang, dua seueur teuing sare, katilu seueur teuing nyarita ngocoblak alias ngomong. Batur meuli korsi di komentar, batur ngomean imah di komentar, bari dampak kana ditina ketika batur meuli korsi langsung sirahna migren, batur meuli lomari seueul beuteung, batur meuli motor dengdek sabeula, batur meuli mobil dua nana dengdek, batur ngomean imah modar. Assalamualaikum, assalamu ari kasalamatan eta alaikum moga tetep keur karanjeun sadaya. Leungitkeun lamna hiji assalamualaikum ari racun, alaikum hakan usia. Beda teu? Beda, hati-hati. Lumatak naon loba jelema ngomong agama ngacapruk, ngomong agama kemana benih, ngomong agama ngaco sabab teu ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama Muhammadan bimu'jizatih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, para tokoh nu caket anu tebihna sepuh kalih anomna, wabil khusus para kiai anu linggih di palih desa Sesepan leres kecamatan Karangwareng, wa khususil khusus pangresa kiai selaku sahibul bait anu gesim kuring sangat dimuliakeun. Mudah-mudahan para ajengan, para kesepuhan sadaya paranjang yuswana bari barokah, seueur rezekina nu halal barokah, putra putrina shalih shalihah, ilmuna tambih manfaat, perjuanganana disarengan ku pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengurus Nahdlatul Ulama kauninga di jajaran PWNU Jawa Barat, oge pengurus PCNU Kabupaten Cirebon, pengurus MWCNU di Kecamatan Karangwareng, teka kantun Muslimat Fatayat Ansor Ibnu IPPNU beserta Banser anu sadayana pesim kuring sangat dimuliakeun. Mudah-mudahan aranjeun sadaya selaku pejuang ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala sukses perjuanganana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Camat atanapi anu ngawakilanana, Bapak Kuwu desa Sesepan, kali para RW para RT setempat, aranjeuna selaku pemimpin urang anu ngalaksanakeun tugas program nagara. Mudah-mudahan dina ngalaksanakeun tugasna dipaparinan kamampuhan Allah ngawidian kana sadaya pergerakanana sehingga ngalahirkeun kamaslahatan kamanfaatan kanggo rakyat kanggo umat dunya oge akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sadaya jamaah warga Sesepan oge warga Karangwareng bahkan di tempat anu sanes utamina peserta khitanan masal anu alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah di ieu wilayah luar biasa kepedulian terhadap umat, terutami ka kaum duafa, ka yatim piatu. Mudah-mudahan perjuangan eta kapetik hasilna ka ala buahna ageng manfaatna ngalahirkeun kader-kader NU anu berguna kanggo diri kulawarga masyarakat bangsa sareng nagara. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, daramang sadayana sawios abdi ngajina bari ngadeg sawios kahartos abdi nyarita ku bahasa Sunda henteu kahartos, lamun ku bahasa Jawa kahartos henteu, bahasa Indonesia siap. Pokoknya lamun teu paham boleh protes. Hari ini adalah dunia yang sangat dibutuhkan protes. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan orang banyak. Betul apa betul? Sehingga jika masyarakat ditindas diam saja, itu akan menjadikan hancurna negara, ruksakna agama. Tapi protesna urang mah lain dek ngajatuhkeun, lain didasaran ku hasud dengki atawa ngewa. Urang mah adalah protes atawa ngeritik keur ngabangun babarengan supaya Jawa Barat istimewa, Cirebon hebat, Indonesia hebat. Hoyong gitu, hoyong istimewa, hoyong hebat, hoyong maju. Indonesia negara besar keempat setelah Cina, India, Amerika, lalu Indonesia. Indonesia negara kaya
di dunia, bukan hanya di Asia. Sebab Indonesia mas segala boga, laut aya, pertanian di mana-mana, pertambangan segala aya batu bara, aya nikel, aya timah, aya perak, aya emas, palladium, rhodium, segala aya. Lamun eta digali tuluy dibangun, teu dikorupsi weh ku para pemimpin anu ukur ngaku sebagai pemimpin tapi tidak memikirkan rakyat, maka Indonesia yakin bakal jadi negara maju, negara kuat, rakyatna sejahtera. Hoyong ibu bapak, sejahtera Indonesia. Indonesia nggak bisa terbangun, Indonesia nggak akan bisa hebat siapapun presidennya, siapapun gubernurnya untuk di Jawa Barat, siapapun bupatinya untuk di Cirebon atau wali kotanya, jika dalam pembangunan tidak menghargai para pejuang, para leluhur, para pahlawan yang dahulu sudah berjuang mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa. Sering saya sampaikan, siapapun pemimpin yang memimpin negara tercinta Indonesia, jika tidak mengindahkan harapan dan keinginan leluhur para pahlawan, maka jangan harap kehebatanmu, kecerdasanmu, kepintaranmu adalah akan bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara hebat. Saya sering mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Moal bisa jaya, moal bisa nganterkeun kejayaan kepada keinginan harapan masyarakat rakyat banyak untuk Indonesia, jika para pejuang hari ini dalam memperjuangkan bangsa dan negara tidak mau mengindahkan dan melanjutkan harapan keinginan leluhur kita. Apa maunya leluhur kita? Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, masyarakat sejahtera, bari kengeng ridhona Gusti Allah. Ibu, Bu, Indonesia beunghar geus dirasakeun ku urang kabeungharan kekayaanana encan. Setiap 17 Agustus ibu-ibu bapak-bapak ngabring ka lapang ikut bersyukur dalam raga kemerdekaan Indonesia. Kemarin keberapa? Ke-80. Mesti di lapang kita berteriak merdeka. Kadang diiringi dengan lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan, hari merdeka. Ya, suka lagu itu? Semangat melakukan kemerdekaan, tapi pulang ke rumah ngahuleng da teu boga beas. Sok aya nu kitu aya. Semangat berteriak merdeka tapi datang ke imah riweuh aya nu nagih hutang. Kira-kira eta merdekana parantos katarima ku urang can. Penjajah nyingkir di Indonesia, Belanda ratusan tahun, Jepang nyingkir, kita mau dijajah kembali oleh sekutu, Inggris pun ikut campur, tetapi berkat kegigihan masyarakat yang dikomando oleh para ulama beserta rakyat Indonesia, puncak peperangan tanggal 10 November, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, walaupun tidak kurang dari 20.000 santri dan kiai yang wafat saat itu dalam konteks melawan perang penjajah, tapi peperangan dimenangkan oleh Indonesia. Alhamdulillah. Setelah itu sudah 8 tahun kita merdeka, proses terus proses, para pejuang melanjutkan perjuangan sampai hari ini kita semua adalah
baru akan menemukan kenikmatan. Kita doakan pemimpin kita Pak Prabowo beserta jajarannya oleh Allah diberikan kemampuan untuk membawa Indonesia ke depan lebih baik, lebih hebat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu adalah prolog anu kusim kuring didugikeun supados ku ibu ku bapak sadaya kabayang. Ieu kiai jauh-jauh ti Garut dek nyarita naon, dek ngomongna naon. Dina muludan ieu urang gores terkait keperluan urang baik urusan agama maupun urusan negara. Adapun kegiatan seperti kieu nu disebut mauludan keur urang karangwareng lain perkara anyar, lain perkara aneh. Sabab naon tiap tahun dilaksana. Tahun kemari aya mauludan, aya tahun itu ka tukang aya mauludan, aya tahun itu na deui aya mauludan, tahun itu na itu aya mauludan, aya tahun isuk bakal aya mauludan, tahun paketo bakal aya mauludan. Mudah-mudahan sing syariat peranjang umur barokah. Kernaun cenah kiai diayakeun mauludan bae seiring jeung situasi zaman anu geus pacibuh seperti kieu. Loba umat Islam tapi kalakuanana bertentangan jeung ajaran loba umat Islam tapi teu make dasar hukum Islam Al-Qur'an, ngajauhan tina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi, apalagi kaul atau pendapat para ulama. Maka zaman semakin riweuh, zaman semakin kacau, ancaman semakin edan, maka keberadaan mauludan adalah semakin penting. Bahkan ada ulama yang berkata bukan hanya sebatas dipandang bagus, bukan hanya sebatas dipandang sunnah terhadap pelaksanaan maulid ini. Apa pandangannya? Syekh Mubashir At-Tarazi berkata, "Ya'lam annal ihtifala bi dzikril maulidin nabawiyyi syarifi asba'a wajiban asasian limuwajahati mastujida minal ihtifalati dharra fi hadhil ayyam." Kanyahokeun ku aranjeun sadaya yen ngayakeun hiji kegiatan atau acara anu dina eta kegiatan atau acara nyebat-nyebat tentang akhlakna paduka nu mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Dina eta acara nyebut-nyebut tentang perjuangan anak Kangjeng Nabi Muhammad. Dina eta acara nyebut-nyebut tentang keagungan anak Kangjeng Nabi Muhammad. Keur ayeuna atawa kiwari sanes ukur dipandang bagus, lain ukur di hukuman sunat, tapi wajiban asasian, kewajiban yang sangat mendasar seiring seerpisan umat Islam anu sikap prilakuna gerakna gerikna bertentangan jeung ajaran Islam. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir jadi muslimin muslimat anu sikap prilakuna islami, amin. Artina prilakuna cocok jeung ajaran Islam. Punten ibu bapak ulah nepikeun ka jadi jelema anu ngaku-ngaku muslim muslimah atawa agamana Islam, salatna memang osok, puasana osok, zakat osok, haji osok, ngomongkeun batur oge osok, salat osok, ngaji osok, puasa osok, kadang-kadang noong numani oge osok, salat osok, ngaji osok, puasa osok, nemong-nemong orat oge osok, salat osok, ngaji osok, sirik ka batur oge osok. Alhamdulillah kiai abdi matara ngomongkeun batur tara noong numani, tara hasud, hari salat tara, puasa tara, zakat tara, haji tara. Jadi tadi mas sagala osok ya mas sagala tara. Aya anu benerna teh aya. Nah
dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana posisinya muludan ia adalah syukuran. Naon? Syukuran terhadap naon? Syukuran terhadap rajana kenikmatan. Imam As-Suyuti radhiyallahu an ngadawuh, i'lam anna wiladatahu a'zamun ni'ami alaina. Kanyahokeun ku anjeun yen lahirna junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta marupakeun gede-gedena kenikmatan keur urang sararea. Nah maka disebut gedena kenikmatan. Allah ngadawuh dina hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Muhammad, kaula moal nyiptakeun langit jeung bumi, surga neraka moal aya, beurang peuting moal diciptakeun, luhur hanap moal aya, halodo hujan moal dijieun, jin malaikat moal aya, sakabeh ieu alam moal didamel ku Allah. Upami Allah teu ngadamel junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumatak disebut nage embriona sakabeh alam, lumatak disebut nage cikal bakalna sakabeh alam, disebut cikal bakal sakumaha saur Allah tadi, kabeh ieu dunia jeung eusina moal dijieun lamun kaula teu dek nyieun junjunan urang sadaya Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, lamun muludan eusina syukuran berarti sae atau nabi awon, saya atau nabi awon, anu sae teraskeun atau nabi entong, anu sae jalankeun deui atau nabi entong, jalankeun. Ketika urang ayeuna memperingati kelahiran paduka nu mulya, carana seueur. Sakumaha Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitab Madarijis Syuhud ngadawuh, i'lam annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat. Kanyahokeun ku anjeun yen ngagungkeun kana waktu dilahirkeunana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bagian tina gede-gedena taqarrub ka Allah. Hartina jelema nu keur muludan teh keur eling ka Allah, keur ngadeukeutkeun diri ka Allah, keur hayang jadi kakasihna Gusti Allah. Bade tu maros lamun urang hayang jadi kakasih Allah, saya awon urang taqarrub ka Allah, saya awon. Macana kiai geningan dina Facebook aya nama pabalatak, dina YouTube aya nama geningan recet rame, dina media-media aya nama geningan banyak yang mengomentari bahwa Maulud Nabi itu kegiatan sia-sia, muludan kegiatan yang tak ada arti dan makna, muludan ukur ngahamur-hamur biaya. Punten bilih aya anu berkomentar pendapat seperti kitu, ibu bapak teu kudu galider, ibu bapak teu kudu bingbang, ibu bapak teu kudu riweuh. Anggap we jelema kitu mah jelema gering, naon? Jelema gering. Diubarna ge eta mah lain ka dokter kulit, diubarna ge nu kitu mah lain ka dokter gigi, tapi ka dokter jiwa. Da geringna gering jiwa. Pokna teh kieu, muludan teh adalah pekerjaan yang bisa menjadikan sebab umat Islam masuk api neraka. Jadi ngomongna teh neraka, surga. Sekurang pan ari sia jadi panitia akhirat lain. Seutak seutik neraka, seutak seutik surga. Jika asup neraka jeung surga teh kumaranehna. Padahal para ibu, para bapak hadirin wal hadirat sadayana, upami ku urang ditingali sakumaha didawuhkeun ku Syekh Nawawi tadi, muludan adalah sejak ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ku cara mencintai paduka anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mawi saur Syekh Nawawi, karena muludan adalah upaya ngadeukeutkeun diri ka Allah, maka cara atanapi sababaraha kegiatan anu dianggap eta muludan, wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyah. Muludan bisa ku sedekah
tuangan. Jadi ibu lamun dek muludan gitu da ayeuna masih kana bulan mulud, ayeuna teh mulud tanggal 35. Tanggal sabaraha? 35 dek tanggal 30 genep dari mulud mah genep 10 hari, genep 10 malam. Bisa cenah muludan dina bulan silih mulud Rabiul Tsani bisa. Upami urang bade ningali karena inti maksud muludan. Jadi enjing bade muludan mangga pageto, bade muludan mangga mulih ti dieu langsung muludan mangga pilih bade sedekah tuangan teu gaduh sedekah tuangan muludan tiasa kumaca Quran. Mulih ti dieu ibu kabumi langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Eta Al-Qur'an ngan kade maca Al-Qur'an mah kudu make ilmu ngaranna ilmu taj. Quran karek dibaca can dihartikeun geus kengeng pahala kanggo nu macana. Mun bener maca, nah mun salah macana kengeng ganjaran atawa genyeran? Genjeran. Contoh macana Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bener salah? Am'amta alaihim gurawil magdubi alaihim. Ayat Fatihah ku gurawilan. Bener salah eta? Walabdolin bener salah? Ayo menang ganjaran moal. Wah, jangan coba-coba baca Al-Qur'anul Karim lamun urang teu belajar heula aya ilmu nu ngatur supaya maca Al-Qur'an bener ngaranna ilmu tajwid. Panjangna sakumaha gitu lamun dina urusan mad gitu, ngahiungna sakumaha lamun dina urusan gunnah, samarna sakumaha lamun dina urusan ikhfa. Bawi ibu-ibu bapak-bapak eta suratul Fatihah mangrupakeun rukun dina salat. Ari salat pokok dina ibadah, maka bade putra kiai, putra jenderal, putra pengusaha, putra pejabat, Fatihah mah teu bisa ditolak, wajib bisa bari bener macana. Kiai abdi bisa nama santrena lila ilmu tajwid dikuasai ngan abdi mah ieu teh keur halangan. Kanggo istri sok aya halangan aya awewe sok aya tamu ti Ciberem aya. Nah kanggo istri anu nuju halangan kengeng maca Quran teu? Kengeng maca Quran teu? Kengeng ngarampa Quran teu? Kengeng mawa Quran teu? Tekengeng kiai. Nah acara nu sajen mah geuningan meunang maca Quran sanajan keur aya tamu ti Ciberem. Geuningan nu sajen mah teu naon mawa Quran, geuningan teu naon ngarampa Quran. Nah ibu di dieu kudu bener-bener paham bahwa Islam teh henteu ukur sarupa. Islam teh aya 73 golongan. Sabaraha golongan? Sabaraha golongan Bu? 73 golongan. Kade ulah barho geus bubar. Poho bade tumaros ka urang sesepan ngaji di dieu resepna panjang teu asup atawa pondok asup? Ayo jawab. Resep nu panjang teu asup, resep nu pondok asup. Nah kalah seuri. Panjang asup cenah kiai di Garut ngaranna rewong nu kitu. Pondok cenah nu asup. Nah, panjang teu asup teh artina 3 jam ngaos kiai tapi barho geus bubar. Poho ketika ibu-ibu teu ngiring ngaos naros ka urang nu ngaos. Nyai
cios teu ngaos teh cios kiaina sumping kumaha nyai ngaosna rame sia ece aya goyang dompretan ari eusina naon nyai teuing eusina mah eueuh nu katangkap tah nu kitu ngaranna bar ho ponok asup sajam setengah kadang setengah jam tapi mantap beres di pengaosan ibu-ibu bapak-bapak pasti evaluasi oh nya hartina mana nu kudu ditambahan mana nu kudu dikurangan mana nu kudu ditetapkan itu adalah evaluasi ibu nuju tuang terus nikmat eta tuang kira-kira biasana eureun keur nikmat atau ditambahan bahan tak kade ti ayeuna kaharep sanajan nikmat eta tuang lamun tos wareg tong didedet saur para hukama hati-hati tilu perkara nu ngajadikeun ruksakna jelema hiji seueur teuing tuang dua seueur teuing sare katilu seueur teuing nyarita ngocoblak alias ngomong punten ari nu seueur teuing tuang nepikeun ka wareg kaituna hayang gawe hayang sare ari jelema nu loba sare kaituna loba ilmu loba duit loba dahdir ari dahdir sabaraha hargana sakilo payu moal luwatak tilu perkara eta adalah bahaya termasuk seueur nyarita ari urang lamun keur ngobrol ngariung jeung dulur baraya tatangga nu dibahas tentang agama atawa ngomongkeun kagorengan batur sok aya diwareng nu ngagosip aya ngomongkeun kagorengan batur aya kene aya batur meuli lomari di komentar batur meuli kursi di komentar batur ngomean imah di komentar bari dampak kana ditina ketika batur meuli kursi langsung sirahna migren batur meuli lomari seueul beuteung batur meuli motor dengdek sabeula batur meuli mobil dua nana dengdek batur ngomean imah modar ruksak eta nu kitu ruksak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun anjeun iman ka Allah jeung ka Rasulna Allah prak nyarita nu sae mun teu bisa nu sae mending jempe biwir manfaat maslahat dunya akhirat menangkeun di dunya nyalametkeun ka akhirat manakala eta biwir dipake ngucapkeun kalimat-kalimat thayyibah dalam keadaan apapun susah jeung bunga eling ka Gusti Allah kahartos ibu teraskeun tong capek henteu tuh datos ngaos mah hujan raatnya ieu teh ujian yakin bahwa ieu hujan teh rahmat jeung baro cing cenah urang wareng dek ngaji anu niatna sakitu bulat ulem ajengan 3 Garut sajauh-jauh panitia dibere hujan nagok atawa kabur. Alhamdulillah kajian ngageser-geser we serkong ngageser bokong di Garut bokong lebool bujur kajian digeser-geser daripada kudu kabur sabab ngajina can angeusan mudah-mudahan karengeng ilmu anu manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika orang teu mampu membaca Al-Quran para ibu bapak hadirin sadaya muludan bisa kumaca barzangji al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina jero patuangan ibuna Yuswa 2 sasi tos dikantun pupus kuno jantan ramana Sayyid Abdullah jantan padukan nu mulia teh ibu bapak hadirin sadayana parantos yatim di saat anjeuna dina jero patuangan ibuna Siti Aminah wa ulida sallallahu alaihi wasallam
nadhifan makhtunan maqtu'as surrati biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makhulatan bikuhlil inayati aina. Rasulullah lahir tos disepitan, Rasulullah lahir tos disipatan, Rasulullah lahir tos ditetet tali ari-arina, Rasulullah lahir teu nyana kokotor, Rasulullah lahir nyana sesengitan. Eta teh semata-mata kakawasaan Gusti Allah. Ari ibu ngalahirkeun seungit bau sapoe saboting ngahejeun sagala bijir budak can nolol-nolol acan sirahna medut geus teu eureun-eureun. Salakina milu mantuan ngahejeun pamajikanana atuh si kuning jago berenang milu bijil tungtungna nyebar bau di mana-mana. Rasulullah diraksa tidak bau, Rasulullah diraksa tina hasem, Rasulullah lahirna adalah nyangat sesengi. Dan wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa 'ulah wa musyiran ila rif'ati qadrihi 'ala sairil bariyah. Rasulullah lahir begitu berat ke dunia, panangan dua nana pakahanap ka bumi, mastaka tangah ka luhur. Aya teh di karang wareng bayi nu lahir ujug-ujug gitu aya teh aya. Tuh aya. Sadaya kaget, sadaya aneh. Aya naon ieu aya naon? Kenapa begini kenapa? Ternyata nu dilahirkeun teh sanes bayi biasa, lain bayi jore-jore. Ieu teh geuningan Sayyidul Khalaiqi wal Mursalin, rajana sakabeh makhluk, rajana sakabeh utusan. Ieu teh geuningan anu jadi embrio cikal bakal sakabeh alam, anu mata tangah mastaka ka luhur. Ieu isyarat bahwa bayi nu dilahirkeun adalah makhluk termulia, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Barzanji. Aduh kiai Barzanji abdi teu kenal, maca Quran teu kungsi belajar, sodakoh abdi teu boga naon-naon. Ibu bapak muludan bisa kumaca salawat nu pendek karena salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sacicingan sok ulah kurang teh 10.000 paling lami eta teh sajam. Maknya ari nonton TV nyekel HP ngagosip dan lain sebagainya sekian jam teu kesel, ari maca salawat sajam oge geus kesel. Coba buktikan cinta urang ka junjunan urang sadaya kula maca salawat nu pendek bae, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kade ulah dumeh geus lila capek jadi solamat eta salawat sanes. Jika aya nu nyebar dina TikTok geuningan dina zikir mimiti mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ari kadinakeun jadi illallah mikir sanes eta aya kalimat zikir illallah. Jangan sampai gara-gara tos panas tos lami tos capek lalu jadi berubah. Kiai saya maca sholawat mau pakai lagam boleh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Aya nu protes cenah sholawat make lagu, nah make diprotes. Kalau batan dangdut bae, da ieu mah lain ngadangdut.
maca salawat dilagamkeun salah satu hikmah atau manfaat anu tujuanana supaya jelema nu teu apal bisa diajak bareng maca jadi apal, nu tadina maca salah bisa jadi bener. Lamun teu dilagamkeun bakat tiasa maca sareng moal. Contoh salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga sareng mangga. Hese tuh, coba pakai lagam. Salatullah salamullah ya ala rasulillah, salatullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil bad. Ayo tiasa sareng eta tiasa jadi jelas seueur anu maca salawat ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah ceumah urang babakan. Salah macana bahasa Arab mah badag haleutik robah jadi hartina oke robah wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali nah aya nu maca wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwa. Haul mah tepang tahun, haul mah ewuh pakewuh, beda tuh beda. Khutbah mah nyarita, khitbah mah ngalamar, beda tuh. Iyyaka na'budu abdi nyembah ka pangeran abdi, iyyaka na'budu lamun dileungitkeun tasdidna nyembah ka matahari, beda tuh. Assalamualaikum, assalamu ari kasalamatan eta alaikum moga tetep keur karanjeun sadaya. Leungitkeun lamna hiji assalamualaikum ari racun alaikum hakan kusya. Beda teu? Beda, hati-hati. Lumatak naon loba jelema ngomong agama ngacapruk, ngomong agama kemana benih, ngomong agama ngaco sabab ngaji asal ngomong. Ya Allah ayeuna dengan ibu-ibu bapak-bapak hayang insan hayang praktik wae alim ngaos di pesantren komo tahun bahkan puluhan tahun ayeuna mah cenah geus aya nanaon ge kari klik buka dina Google jadi we kola saihuna Google sing lamun ayeuna urang mengacu kadinya loba benerna loba salahna. Loba salahna sabab urang teu bisa nganilai ieu nu muncul masalah teh bener atawa salah sabab dasar ilmu teu diaji. Ari dasar ilmu diajina ayana di pesantren. Mudah-mudahan urang karang wareng mah sok sanajan zaman geus modern seperti ini tetep ngutamakeun ngaran-ngaran ngaji kudu boga guru. Ari guru kudu berhadapan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah di Karangwareng sakecamatan lebih-lebih desa seseupan lain ukur mayoritas tapi 88,898 adalah muslimin muslimat anu akidahna ahlus sunnah wal jamaah anu bentengna wadahna organisasina adalah Nahdlatul Ulama disingkat NU. Jadi NU teh lain nasi uduk monyong, NU teh lain urut udun,
tapi Nahdlatul Ulama. NU itu adalah sebuah organisasi keur ngawadahan umat Islam anu akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah, anu dasar hukumna hiji Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas, nu amaliyahna bulan mulud dan bulan Rajab ban salat subuh make kunut, tarawehna sabaraha hiji 23, ziarah kubur sunat, talqin mayit sunat, malam Jumaah marhabaan, loba maca sholawatan, aya acara nisfu Sa'ban. Itu amaliyah wong NU. Perlu diketahui kedah terang sadaya Islam teh henteu ukur sarupa, tapi aya 73 rupa, 73 golongan. Nu 73 golongan eta aya Syiah, aya Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najariyah, Musyabbihah, Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Jabariyah. Syiah baik jadi 22 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Khawarij 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Jabariyah sagolongan, Musyabbihah sagolongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah sagolongan. Jumlah kabeh 73 golongan, kulluha finnar, kabeh eta cilaka jadi ahli neraka illa wahidatan, kecuali hiji nu bakal salamat. Dek naros kasadayana, dek ngiring kanu seueur cilaka, kanu hiji salamat. Kali deui dek milu kanu hiji salamat atawa kanu seueur cilaka. Kanu hiji salamat. Bisiki Kiai abdi mah dek milu kanu loba bae, sok sanajan cilaka. Cager nu kitu gering. Cager gering. Jejeg atawa ngagejelig. Ngagejelig. Da milu kanu cilaka, sanajan hiji eta nu salamat, maka nu dituturkeun ku urang anu hiji. Rasulullah ditaros, man hiya ya Rasulullah, saha eta anu hiji anu saur salira salamat ya Rasul? Walerna ma ana alaihi wa ashabi, urang mana bae, bahasana kumaha bae, cicingna di mana bae, nu bakal salamat adalah pengikutku dan pengikut sahabat-sahabatku. Anu dipertegas ke Imam Tobroni adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ibu bapak jeung sim kuring sadaya, lamun hayang salamat dunya parat nepikeun ka akhirat, kudu pageuh, kudu pengku, kudu kuat, cekal sapaehna samoderna Islam anu akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap. Mudah-mudahan jadi saksi jaga dina poe kiamah, amin. Pertanyaan anak Kiai anu mengklaim atau ngaku ahli sunnah wal jamaah teh geuningan loba, tong aneh. Geuningan rupa-rupa, tong aneh. Patlot gambar oge rupa. Aya pengikut Nabi, sahabat Nabi anu dasar hukumna teh cukup 2, Quran jeung hadis wungkul. Eta nu kitu organisasi wadahna, imahna, bentengna Persis anu lahir tahun 1823. Aya pengikut Nabi, sahabat Nabi anu dasar hukumna 3, hiji Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Di jerona make ijma, tapi ijma sahabat. Eta nu kitu wadahna organisasi bentengna adalah Muhammadiyah. Aya pengikut Nabi, sahabat Nabi anu dasarna hukumna 4, hiji Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Eta nu kitu bentengna wadahna organisasina adalah Nahdlatul Ulama. Bedana dina urusan amaliyah furu'iyah. NU madhab Syafi'i salat subuh make kunut. Nah cenah NU itu mah teu kunut dina salat subuh, berarti eta NU pengikut madhab Hanafi. Sabab bagi orang NU
urusan ibadah wajib bermadhab. Madhab yang boleh diikuti aya opat. Hiji madhab Hanafi, eta madhab didirikan ku Imam Hanafi, eta teh ulama nu lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Kedua madhab Maliki anu didirikan ku Imam Malik, eta ulama nu lahir di Madinah tahun 83 Hijriah. Katilu madhab Syafi'i anu didirikan ku Imam Syafi'i, eta ulama nu lahir di Ghuzah Palestina tahun 150 Hijriah. Kaopat madhab Hambali anu didirikan ku Imam Ahmad bin Hambal, eta ulama nu lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Beda nak dina naon? Namun madhab Syafi'i farduna wudu genap, mumah ceuli hukumna sunat. Imam Maliki farduna wuduna 7, mumah ceuli hukumna wajib. Imam Syafi'i mah berpendapat ngusap sirah dina wudu saeutik, Imam Maliki mah ngusap sirah teh kudu sabelah. Pendapat Imam Syafi'i lalaki antal jeung awewe lain mahram teu kahalangan ku tilam naon-naon maka eta batal wudu. Nah lamun saur Imam Malik mun aya syahwat batal wudu, lamun eueuh syahwat teu batal wudu. Saur Imam Hanafi adi lanceuk tegas mun aya syahwat, bibi alo tegas mun aya syahwat eta batal wudu. Lamun teu aya syahwat jeung sararea teu batal wudu. Itu pendapat para madhab mujtahid mutlak disebutna. Mangga jadi lamun madhab Syafi'i jika orang karang wareng salat subuh pasti bakal kunut, hukumna sunat muakkad karena kunut ratibah. Anu lamun katinggalan dina salat eta mah bisa make sujud sahwi. Tapi upami saur Imam Hanafi kunut eta adalah teu sunat. Jadi ibu bapak urang selaku warga Nahdlatul Ulama jelas batasan jeung patokanana. Mudah-mudahan jadi kader NU anu saroleh, amin ya rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal, ya muayyad ya mumanjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi, ya Rasul salam, Habib salam alaika, Allah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri, Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, ka salawatullah alaika. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, urang berterima kasih kedah nganuhunkeun ka guru-guru urang, nganuhunkeun ka sepuh-sepuh urang, nganuhunkeun ka leluhur-leluhur urang, nganuhunkeun ka para pengurus NU anu parantos nyanak urang sadayana tahu siapa aku, nyaho imah urang naon. Ketika berbicara NU maka semua batasan jelas.
Akidahna adalah akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Nabi Abu Mansur Al-Maturidi. Bedana Syekh Abu Hasan sareng Abu Mansur, Syekh Abu Hasan madhabna madhab Syafi'i, Syekh Abu Mansur madhabna madhab Hanafi. Ibu bapak hadirin wal hadirat sadayana, ketika berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi, maka ajaran tauhidna Allah ngagaduhan zat, Allah ngagaduhan sifat. Sifat Allah nu wajib ayat 20, nu mustahil ayat 20, anu wenang ayat hiji. Sifat wajib ka Rasul ayat 4, sifat anu wenang ayat hiji, sifat anu mohal ayat 4. Jumlah aqaid teh ayat 50. Sifat nu wajib ka Allah nu 20, yakni wujud qidam baqa mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Ayat eta aya Bu aya apal tah lamun lain ahli sunnah wal jamaah moal nyamung wujud 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 pagojod gitu teu bisa teu apaleun sabab cek pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak punya sifat, Allah itu hanya punya zat. Maka kade waspada, hati-hati ajaran batur tuluy kukurilingan dek mempengaruhi urang nu geus pageuh pengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Urusan ibadah NU sudah jelas mengikuti salah satu madhab anu opat, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Urusan tasawuf NU sudah jelas mengikuti tasawufna Imam Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. NU karena pilar utama adalah ulama, maka tugas ulama bukan hanya ngurus agama. Apa tugas ulama? Hiji himayatuddin, ngajaga agama. Kedua himayatud daulah, ngajaga negara. Katilu himayatul ummah, ngajaga umat. Himmatul ulama ar-riayah, perhatian ulama adalah rakyat. Rakyat susah, ulama ngiring susah. Rakyat gelisah, ulama ngiring gelisah. Rakyat senang, ulama ngiring senang. Supaya rakyat tenang nyaman, maka kudu boga tempat anu nyaman. Supaya tempatnya nyaman, maka eta tempat kudu dalam keadaan aman. Maka ulama selain berbicara tentang agama, karena agama harus dijalankan, agama harus disebarkan, agama harus dipakai di satu tempat, maka konsentrasi ulama adalah terhadap negara. Indonesia masyarakatnya heterogen, Indonesia masyarakatnya plural. Tingkat heterogenitas dan pluralitas masyarakat Indonesia anu luar biasa. Budaya ribuan, suku ribuan, bahasa ribuan, agama puluhan, keyakinan ratusan. Maka ulama berpikir mengerahkan kekuatan untuk berijtihad bagaimana agar negara kita bisa nyaman, tenang, tentram. Maka tidak ada cara lain kita hidup, tidak boleh ego, tidak boleh ingin menang sendiri, sebab masyarakatnya bermacam-macam. Agamanya bukan agama Islam saja, tapi ada agama lain. Budayanya bukan hanya budaya Sunda saja, ada budaya yang lain. Maka dari 3 pilihan negara, yang pertama Darul Islam, yang kedua Darul Harbi, yang ketiga Darussalam. Darul Harbi negara perang, Darul Islam negara Islam, Darussalam negara damai. Ulama memilih negara damai. Ketika bertemu dengan kawan kita yang beragama luar di Islam alias non muslim, maka kita adalah tidak a priori, kita adalah tidak muak, mempersilahkan kepada mereka, hei kawanku sebangsa dan setanah air, anjen silahkan ibadah sesuai dengan keyakinan anjen, ku kaula moal diganggu, tapi anjen tong ngaganggu kaula selaku umat Islam ngalaksanakan ajaran Islam, ngalaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kami anu dicontohan ku paduka nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kenapa di situ harus saling menghargai? Sebab prinsip dalam menjalankan agama sakumaha didawuhkeun ku Allah di surat Al-Kafirun, lakum dinukum, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah, berkat perjuangan para ulama untuk menciptakan suasana negara yang plural ini adalah aman, nyaman dan tenang, sehingga sampai hari ini Indonesia menjadi negara terbesar di dunia penduduk muslimnya. 22 negara Arab dijadikan satu, Indonesia satu negara penduduk muslim masih kena seueur Indonesia. Alhamdulillah, bangga henteu masjid salam dunya pangseueurna Indonesia, musola sa alam dunya pangseueurna di Indonesia, nu tahfidz Quran pangseueurna orang Indonesia, kori-kori internasional juara selalu di Indonesia, pengajian tengah peting paling aman di Indonesia. Itu pentingnya aman. Sekarang sudah jam 11, pengajian nanti diakhiri entah jam berapa karena situasi aman. Ibu ngajina culang cilem tuh sanajan hujan tenang-tenang saja. Kenapa? Karena aman. Lamun negara teu aman, kira-kira tengah peting kieu urang bisa ngariung di luar kieu moal. Maghrib stop, tutup, tidak boleh ada kegiatan apa-apa. Jika terjadi ada kegiatan kerumunan orang banyak, di situ adalah berseliweran bom. Ibu keur salat aya bom, dar. Kira-kira khusyuk atau rewas? Rewas, geus rewas nulikeun salat atau ngagajeleng. Ketika orang dek ngaji di Karangwareng desa sesepan di dieu aya nu ngancam saha anu dek milu ngaji muludan mubaligna ceng mujib ti Garut dek dibom daratang moal. Abdi ge moal datang desieun pae. Urang ayeuna bisa datang sampai jam berapa urang ayeuna teu takut karena kondisi negara adalah aman. Bisa dalam beragam bersatu, bisa bersatu dalam keberagaman, berbeda-beda tetap bersatu, bersatu dalam perbedaan. Ini adalah jasa leluhur pahlawan para ulama kita yang menanamkan pondasi bagaimana di tengah-tengah keberagaman rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia menegakkan toleransi. Karena kita menganut itu bentuk negara jangan dipaksakan kepentingan satu golongan, maka sistem yang dibentuk adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena yang berjasa ngurus negara pun adalah ulama, kita semua menjadikan pilar dalam kehidupan adalah ulama, maka bagi warga NU, NKRI harga mati agar semua kelompok, semua suku, semua budaya, semua agama tetap saling menghargai, maka harus membentuk sebuah ideologi negara yang diterima oleh masyarakat yang rupa-rupa itu, agar ideologi negara tidak menentang kepada pedoman hidup umat Islam Al-Quranul Karim. Maka ulama tidak mau kecolongan dalam merumuskan ideologi negara yang namanya Pancasila. Ulama adalah ikut bagaimana agar isi Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, kemenangan besar bagi kita warga Nahdlatul Ulama ideologi negara yang namanya Pancasila, karena yang merumuskan dan mengatakan itu adalah maslahat manfaat untuk umat dan negara adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ada tidak Pancasila menentang kepada Al-Quran? Ayat ayat teu aya. Nu kahiji ketuhanan yang maha esa Allah ngadawu dina surat Ikhlas ayat 1, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad
kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Katilu Persatuan Indonesia. Surat Al-Hujurat ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Surat Asy-Syura ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Surat An-Nahl ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya kita selaku umat Islam cicing duduk jadi warga Indonesia terhadap ideologi negara Pancasila tidak usah meragukan keberadaannya, karena itu adalah persembahan dari leluhur para ulama keur nyalametkeun urang sararea dunia akhirat. Maka bagi orang NU NKRI harga mati. Kita menerima ideologi negara Pancasila, selalu menjalani kehidupan dalam bingkaian Bhinneka Tunggal Ika. Yang mengatur kebangsaan kenegaraan adalah Undang-Undang Dasar 45. Paham Ibu? Paham? Nah, maka tugas warga NU kade tilu hal ulah lepas. Hiji dina amalia termasuk ayeuna urang keur muluk. Dan itu adalah amaliyahna pagaweanana warga NU, di mana mauludan eta ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana, dipedalkeunana jungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dasarna karena cinta. Di mana urang kerasa ngagungkeun lahirna paduka nu mulia dasarna cinta, maka berapa hikmah anu bakal katarima ku urang. Saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sajalma nu daek ngaluarkeun duit keur muludan dasarna karena Allah 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta jeung sajabana, eta jalma jadi batur kami di surga. Amin ya robbal. Hoyong ibu jadi batur Sayyidina Abu Bakar di surga. Hoyong 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 tereh maot. Tuh atuh mah bisa ka surga tuh maot lama dah yang ka surga mah syaratna kudu maot. Heula bakal maot urang bakal tos gaduh bakal canakeun maot. Alhamdulillah kiai geus boga katel boga mejikom bejiga sosodok. Punten ari di kuburan aya acara botram teu aya? Teu aya. Bakal maot mah lain katel, lain mejikom, lain duit, lain beas, lain minyak. Lamun hayang caam di kuburan, hayang salamet ka di akhirat, saur ulama-ulama tasawuf 7 perkara nu kudu dibawa. Hiji al ikhlasu fil ibadah, ibadah teh kudu karena Gusti Allah. Kedua birrul walidain, kudu sae ka indung bapak. Katilu silaturahmi, kade jaga duduluran. Ulah gara-gara sepele, jika gara-gara warisan minjem duit atau sajabana kadulur jadi batur dumeh teu mere. Dulur tetap dulur, batur kudu jadi dulur. Kaopat hayang boga bekal bawaeun balik, alla yuti'a umrahu fil maksiat. Detik menit jam poe minggu bulan tahun kade ulah dipake maksiat. Tegasna gerak gerik rengkak pola urang kudu jadi ibadah. Nyaritana jadi ibadah, serina jadi ibadah, baeudna jadi ibadah, maculna jadi ibadah, dagangna jadi ibadah, tungkul tangah jadi ibadah, kamedut-medutna kudu jadi ibadah. Nomor kalima wa allayat bi hawahu, lamun hayang boga bekal bawaeun maot di akhirat hayang salamet kade ulah nuturkeun hawa nafsu. Nafsu teh ayat 7, aya nafsu ammarah, nafsu lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nafsu nu nyelakakeun 2 kanya eta ammarah jeung lawamah.
eta mah amak bae, eta mah medit bae, eta mah bodok bae, eta mah hasud bae, eta mah cegekan bae, eta mah geurehan bae. Asa bener sorangan batur adalah salah. Anapun mulhimah mutmainnah radiyah mardiyah kamilah itu keinginan anu ngadorong diri urang ingin selalu melakukan kebaikan baik urusan sareng Allah maupun urusan jeung bapada manusia. Nomor kagenep bakal bawaun maut wa ayyajtahida fit taat. Ibu bapak dina saat taat ke Allah kade kudu sungguh-sungguh bener-bener ngalaksanakan salat ulah asal salat kudu bener salatna, ngalaksanakan puasa ulah asal puasa kudu bener puasana, ngalaksanakan haji ulah asal haji kudu bener hajina, ngalaksanakan zakat ulah asal zakat kudu bener zakatna. Berarti lamun kitu kudu boga ilmu. Lamun urang hayang boga ilmu kudu daek ngaji. Lamun ngaji tempatna di pasar, di pameran, di terminal atau di pesantren. Di pasar alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, Cirebon masih punya julukan kota santri. Mudah-mudahan sing saterasna amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bapak-bapak hadirin sadayana, hari ini adalah cukup menjadi ancaman serius terhadap umat Islam. Si Yahudi tetap ngotot nepikeun ka poe kiamah aing moal taluk ka Islam, nepikeun ka poe kiamah aing rek ngarorojok jeung rek ngancurkeun Islam. Cing ibu kanu bade ngancurkeun Islam urang nyerah apa ngalawan? Ayo kanu dek ngancurkeun Islam ngarusak Islam nyerah apa ngalawan? Siapa belaan agama siap, siapa belaan negara siap. Untan agama jeung negara moal dipisahkeun sabab negara kacau agama kacau, negara aman agama aman. Maka ngurus negara berarti ngurus agama, ngaruksak negara berarti ngaruksak agama. Siapa belaan agama jeung negara siap. Cek Yahudi sok sia nyeun pasantren pagede-gede, nyeun masjid pagede-gede, ngayakeun pengajian unggal peuting, aing teu gimir, tetep dek ngancurkeun Islam ku cara tilu strategi. Nu kahiji fun, nu kadua food, nu katilu fashion. Apa itu fun? Hiburan. Apa itu food? Makanan. Apa itu fashion? Adalah pakaian. Teu saeutik kaula muda jeung mudi tulcul dog tinggal igel, hiburan anu digugulung punten lain ulah hiburan. Hari seperti salawatan mah seperti ayeuna grup anu kakuping ku ibu-ibu nenangkeun kana hate, nyaangkeun kana pikiran, ngagairahkeun kana badan. Indah teu? Indah. Tapi lamun goyang dompret, penyanyina awewe, bajuna merecat, calanana merecat, kaciri cenewok, sagede mangkok, tuluy abrug-abrugan, kira-kira ningali nu kitu eling ka Allah teu? Eling kana maot moal? Ade cek si Yahudi aing dek nyiptakeun hiburan nu digemari ku kaum muda dan mudi. Sabab ketika pemuda-pemudi hancur, masa depan agama urang bakal hancur, masa depan negara urang bakal bubar. Lamun pemuda-pemudi na kacau balau, awas. Maju mundur na negara urang, maju mundur na wilayah urang kuma pemuda. Pemuda na hebat, masa depan Indonesia hebat. Pemuda na ruksak, masa depan Indonesia ruksak. Matak dari pemuda teh kudu cekatan. Pemuda azan siap, pemuda komat siap, kerja bakti siap, kuburkeun nu maot siap, maneh dikuburkeun kaheula. Ulah wakadaek sabab can paeh, ulah wakadaek diduburkeun. Mulai pemuda azan teu apal, pemuda komat poho deui, pemuda salat hoream, kerja bakti hoream, nguburkeun nu maot sieun. Itu aya janda mana? Lamun pemuda kitu laku, kira-kira negara urang bakal kuat, bakal butut, bakal hebat, bakal rusak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Maju mundurna negara urang adalah tergantung kepada pemuda dan pemudi. Numawi ibu-ibu bapak-bapak, lamun bener urangnya terhadap agama urang, terhadap negara urang, wajib urang sararea mencetak para pemuda-pemudi jadi pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah. Dengan catatan kade agama na ulah keluar tina agama Islam, kade akidah na ulah keluar tina akidah ahli sunnah wal jamaah, kade benteng na kudu dibenteng punah dotul ulama.
matak sajabati kewajiban orang sebagai warga NU mempertahankan amaliyah NU jika tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, muludan rajaban, talqin majid dan lain sebagainya. Juga kita punya kewajiban menjaga harokah kade warga NU, ulah masantren ke namun lain ke pasantren NU, ulah nyakolakeun namun lain ke sakola NU, gaulna oge kade bisi keluar tina pergaulan NU. Naon maksud lamun urang ayeuna selaku kader NU indungna bapana akina buyutna baokna janga warengna terus, tapi anakna disakolakeun di Wahabi, anakna dipasantrenkeun di Wahabi anu notabene anti zikir, anti ziarah kubur, anti tahlilan, anti marhabaan, anti muludan, anti rajaban. Anak jeung indung bapak pagedrung kaituna bangga atawa kecewa. Indung bapana ahli tahlilan, ahli marhabaan, cek anakna ma tong tahlilan musyrik, ma tong ziarah kubur musyrik, ma tong talkin mayit bid'ah, ma tong mauludan bid'ah. Kira-kira ibu bapak capek-capek ngurus anak kurang timimiti deeyong nepikeun ka dewasa bangga atawa kecewa. Matak sakali deui ulah asal masantrenkeun, ulah asal nyakolakeun, taliti jeung tingali heula ieu teh NU lain. Lamun urang hayang mencetak anak urang cocok jeung leluhur karuhuna komo hirupna hayang barokah, maka jelas pasantren jeung sakola kudu sesuai latar belakangna jeung akidah urang ahli sunnah wal jamaah nu dibentengi ku Nahdlatul Ulama. Paham ibu? Aduh, Jawa Barat bahkan deket ke Cirebon aya hiji pasantren terluas alam dunya 1200 hektar. Duit eta pasantren nepikeun ke 17 triliun. Di jero pasantren apa saja ada, lain ukur pabrik tahu, pabrik tempe, paku genyeun sorangan, bahkan kapal oge nyieun sorangan. Secara lahiriah hebat ibu, hebat. Tatangga urang deket dia mau dibeja-beja di Indramayu, ngaran pesantren nama mau dibejakeun Zaitun Zaitun, eta Zaitun hebat 1200 hektar, duitna 17 triliun, santrina 18.000, alumni nepikeun ka 2 juta, tapi ajaranana hiji awewe menang jadi imam, makmumna lalaki, cocok jeung ajaran urang teu. Kedua, daging babi halal, jadi santri unggal poe di paraban daging babi. Lamun anak urang di pesantren kadinya ngahakanan daging babi, bakal jika jelema, bakal jika babi. Cek si Yahudi aing nyusupkeun zat babi terhadap makanan-makanan yang akan dimakan oleh umat Islam dengan maksud dan tujuan supaya umat Islam akhlakna teu sesuai jeung ajaran Islam. Karena ngadaharana daging babi, maka otomatis kalakuanana moal beda ujung babi. Cek si Yahudi salam dunya pemeluk pengikut agama Islam, lamun teu berakhlak saya tidak takut. Kabeh beragama Islam tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Muhammad, saya tidak takut. Yang kutakuti adalah umat Islam nu berakhlak seperti akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad. Lemawi muludan teh supaya orang akhlak sae, supaya orang bisa niru akhlak paduka nu mulia. Sabab dasar mauludan orang ngagungkeun teh karena cinta. Bahasa Arabna cinta adalah mahabbah. Ari mahabbah aya mahabbah bil mawaddah, cinta karena bogoh. Kasaha eta? Kakak bogoh, kasih yayang, kasih bebek. Aya mahabbah bir rahmah, cinta karena nyaah. Kasaha eta? Indung bapak kan jadi anakna gering teh bisa sare saputing, indung bapana oge teu sare da nyaah ka anak. Budak leho nongtot teu neangan tisu ku indung langsung we serepet. Celi aya nu bijil sakitu bau disedot, budak medut sakitu bau teu make tilam gerawak diomehan bogoh eta tawanya nya. Anak ningali indung bapak gering hayang ngubaran ka dokter tapi duit teu boga, pukurilingan nginjauman teh kamari eueuh nu mere, nagihan eueuh nu mayar da memang teu kungsi nginjemkeun. Tuluy ngahulang dek ngagadekeun masjid ieu teh omongan. Dek ngajual sawah jeung kebon bakal anu ngontrok da sawah kebon nubat buta batur terus ngahulang hayang ngubaran indung bapak ka dokter tapi teu boga duit eta bogoh atawa nyaah
Nomor katilu mahabbah bit ta'ah, cinta karena taat. Maksud muludan mah mahabbah bit ta'at, mahabbah dalam rangka pada taat, pada ngiring, pada niru, pada nyontok kapaduka nu mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kade ulah ngomong-ngomong cinta muludan unggal penting, unggal usik muludan, tapi sikap dan perilaku orang bohong, teu mengikuti akhlak paduka nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Numawi saur Kangjeng Rasul, manidda'a hubban nabiyyi bighairi itba'i sunnatihi fahuwa kadzabun. Sahaja nu ngaku-ngaku cinta ka kami tapi teu ngikuti sunnah kami, itu adalah kaasup tukang bohong. Numawi diperinci ku para ulama. Syekh Al-Qadhi Iyad jebatkeun, lamun anjeun nyebut cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anjeun kudu suka migawe pasunatan. Salat ulah ukur wajib tapi jeung sunatna, puasa ulah ukur wajib tapi jeung sunatna, zakat ulah ukur wajib jeung sedekahna, haji ulah ukur wajib jeung sunatna. Sunat dipigawe, wajib dipigawe, dampakna iman bakal jadi kuat. Di mana iman geus kuat, sanajan zaman edan, zamanna liur, zamanna linglung, moal prihatin moal sieun, tetap tenang tentram. Sabab jalma iman geus kuat, moal kabawa kusakaba kaba. Di Indonesia nu ngaku nabi paling banyak di Jawa Barat. Jawa Barat paling banyak di Garut. Aya nabi Tukimin, sempat viral sholawatna Allahumma sholli ala Tukimin. Ngeunaheun teu? Aya nabi Sensen anu sholatan jeung ngarep ka belah wetan. Ternyata pengikut nabi Sensen lain ukur 10, 20, 3.000 kepala. Anu syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sensen Rasulullah. Hebat, maju, modern, pinter atau ngaco? Aduh, aya nabi Gun-gun, aya nabi Tukimin, aya nabi Aep, aya nabi Ohim. Nauzubillahi min dalik. Makana kudu waspada jeung hati-hati. Ayo perkuat keimanan, wajib ulah ditinggalkan, pasunatan kudu dikeureuy. Dampak iman geus kuat, sanajan loba gangguan. Aya nu ngagangguna ku duit. Ibu butuh ku duit teu? Butuh. Ari duit keur gampang keur hese? Keur hese. Tong salempang, tong sirik, tong susah, tong nyeri hate. Bila di Karangwareng hese neangan duit, di Garut ge sami keur hese. Matak sim kuring jauh-jauh datang ka dieu teh dek neangan barokah, lain neangan duit. Mah nya muludan neangan duit. Muludan mah milarian barokah. Lamun bade milarian barokah bakal menang barokah. Duit. Kumaha ya ibu bapak ningali banget abdi banget pi duit kumaha teh? Ajengan jauh-jauh ti Garut datang ka dieu neangan duit atawa neangan amplop. Ku ibu ku bapak tong ragu-ragu sebut bae nu kitu mubalik belegung. Ajengan belegung, kiai belegung. Tapi sabalikna lamun panitia ngulam mubalik teu amplop, eta nu kitu panitia leuwih belegung. Nah, hacana mah leuwih belegung. Teu bisa ngabedakeun antara jelema jeung tongeret, teu bisa ngabedakeun antara jelema jeung hayam, teu bisa ngabedakeun antara jelema jeung jojodog. Laras kitu laras. Nah, alhamdulillah sim kuring jauh-jauh perjalanan kurang 4 sampai 5 jam ti Garut ka dieu, tiasa patepang sareng para ulama, para kasepuhan, sareng pengurus Nahdlatul Ulama, sareng ibu-ibu, bapak-bapak, disarengan ku hujan cekap ageng tina tadi, mudah-mudahan ngalahirkeun barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kahartos ibu sakali deui jadi urang sadayana dina ngalaksanakeun ibadah teu asal ibadah, kudu make dasar ilmu anu kade eta ilmuna kudu cocok jeung ilmu nu diajarkeun ku sepuh urang ti baheula ti zaman muassis NU halabat ti Syekh Nawawi, Syekh Khalil Madura Bangkalan teras nepikeun ka poe kiamah nu dicekel patokan paling pokok hiji al ilmu alladzi yusahhihul aqidah, ilmu nu bisa mawa jalma bener dina akidah ngaranna ilmu tauhid. Kedua al ilmu alladzi yusahhihul ibadah, ilmu nu bisa mawa jalma bener dina ibadah ngaranna ilmu fiqih. Katilu al ilmu alladzi yuslihul qalba,
ilmu nu bisa bawa jelema hatena bersih, ilmu nu bisa bawa jelema hatena teu aya syirik, teu aya hasud, teu aya dendam. Tegasna hate anu di saat urang ibadah murni lillahi ta'ala. Kalebet dina momentum anu ayeuna urang nuju ngayakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan ilmu cek sim kuring kade mahabbahna ulah bobodohan. Buktikeun cinta urang ka paduka nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun saur Syekh Al-Qadiiyad seueur megawe pasunatan. Saur Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar lamun anjeun nyebutkeun cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kade agama ulah eleh ku dunya, kade ngaji ulah eleh ku duit, kade ibadah ulah eleh ku dahareun. Di dieu aya pengajian nu ngajina sim kuring belah wetan kulon sakilo, ti dieu aya nu ngabagi-bagi duit. Cing ibu bade sumping kanu ngaji, bade sumping kanu ngabagi-bagi duit. Di dia ngaji di kulon aya nu ngabagi duit 1 juta ewang, ngaji atawa duit. Lamun ibu bapak milih duit, saur Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar bohong nyebutkeun cinta ka paduka nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab agama eleh kudu duit. Mangga pilarian artos nasing saleur tapi kadek di mana geus dipercaya ku Allah seueur harta seueur artos ulah dipakai hura-hura poya-poya gaya-gaya, tapi eta harta bana keur bakal ibadah, keur nulung kanu butuh nalang kanu susah, fakir miskin merdeka kentina lapar, pasantren bangun sing hebat keur tempat ngaji, masjid sing sae supaya ibadah urang nyaman, madrasah ulah deg-deg panto jeung kentengna supaya urang ngaji nanya nyaman, sing baleunghar bari barokah. Saur Syekh Badruddin buktikan cinta anjeun ka paduka nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku cara ngamalkeun sadaya parentah Rasul, ngajauhan sakabeh larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang selaku kader Nahdlatul Ulama dalam keadaan apapun, tinggal urang cicing di mana bae, di kota, di kampung, jadi pejabat atau rakyat, miskin atau benghar, kolot atau ngora, cager atau gering, jag-jag atau lulus, tetap amaliyah NU teu ditinggalkan, oge harokah NU dijalankan, termasuk mencetak anak incu buyut mau jangan wareng udag-udag, wajib dibina ku urang jadi kader Nahdlatul Ulama. Sampai kapan kiai jadi kader ulama? Nepikeun ka sapae. Nah, siap ibu, siap lamun urang siap jadi kader Nahdlatul Ulama. Saur sim kuring Yahudi edan-edanan nek ngaruksak Islam, Wahabi edan-edanan nek ngaruksak Ahlus Sunnah wal Jamaah, NII edan-edanan nek ngaruksak Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampura urang jadi kader NU nu hebat, urang jadi kader NU anu soleh, anak incu urang kader NU nu soleh, maka bakal kuat, konsekuen dan konsisten, istiqomah nepikeun ka maut, nyekel pagoh akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Numatak ti budak kene sejak kecil cetak anak urang sing mengenal sholawat annah dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Apal ibu, apal? Mangga kita tularkan ke putra putri urang, anak incu urang, sena belajar tentang sholawat NU, sena mengenal NU, ges remaja NU, ges pemuda NU, kolot NU, paeh NU.
Cek si Yahudi lamun hayang hancurkan Islam di Indonesia, hancurkan NU. Lamun hayang hancurkan NU, hancurkan pesantren. Lamun hayang hancurkan pesantren, gedrugan antara ulama jeung umaro. Bagaimana masyarakat terpercaya ke ulama? Bagaimana masyarakat terpercaya ke pemerintah? Pemerintah jeung kiai adukeun. Lamun ulama jeung umaro geus teu menyatu, kira-kira rakyatna bakal makmur, bakal hancur. Sinfani min ummati idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Dua golongan lamun damai damailah masyarakat, dua golongan lamun pasea pasealah liurlah masyarakat. Siapa itu? Al ulama wal umaro. Kiai dengan pakuwu, kiai dengan pacamat, kiai dengan gubernur dengan bupati, kiai dengan dewan perwakilan rakyat. Lamun hayang ngabangun negara, hayang ngamakmurkan rakyat, maka ulama umaro bersatu, riman sama dijingjing, berat sama dipikul. Ayo saling dukung pekerjaan. Umaro mendukung ulama, ulama mendukung umaro. Lamun gitu bakal hebat. Ieu maya lurah ka kiai-kiai mah wiridan butuh beas ka aing. Cek kiai sia loba beas, loba anggaran, mun modar aing nu diteang. Aduh, lurah na lieur, kubu na lieur, ajenganna lieur, masyarakatna bakal kabawa lieur. Amun kabeh lieur ngaranna desa lieur. Saur Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lamun jalma daek ngarayakeun Maulid Nabi, memperingati waktu lahirna paduka nu mulia anu dasarna cinta, Allah akan memberikan dua kegunaan anu sangat hebat. Hiji al-aman fi dzalikal am, bakal aman dina eta taun. Indonesia walaupun kurang begitu baik, banyak kekisruhan, banyak kerusuhan, banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Akhirnya pro rakyatnya marah. Ketika marah demonstrasi aksi, lalu datang penunggang orang ketiga, PKI bermunculan lagi, DI yang tidak mau Pancasila kembali berkembang. Maka itu adalah ancaman serius untuk rakyat Indonesia. Hati-hatilah para pejabat, hati-hatilah para pemimpin, jangan mengeluarkan kebijakan yang tidak menguntungkan terhadap rakyat. Jika para pejabat menjauhi ulama tidak diajak untuk membangun bangsa dan negara, kira-kira Indonesia bisa makmur moal? Kira-kira Indonesia makmur apa hancur? Maka tidak ada tawaran lagi. Saya sering menyampaikan dalam setiap ceramah, lamun presiden, gubernur, bupati, camat, lurah dina ngabangun negara tengajak ulama, apalagi nyapelekeun ka ulama, nyingkirkeun ka ulama, mengasingkan kepada ulama, maka pejabat seperti itu adalah pejabat yang tidak harus didukung dan tidak dipertahankan. Kenapa? Karena menjadi ancaman serius untuk negara kita jauh jadi negara maju, negara hebat, jauh jadi negara anu disesuaikan dengan harapan leluhur orang tua kita, yakni negara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Doakeun pemimpin anu jalujur sing panjang umur barokah, pemimpin anu kurang jujur sing jadi jalalujur, pemimpin anu ngahajakeun dina ngaruksa rakyat sing tereh malalon modar. Sabab naon? Hirup oke pemimpin nu kitu mah kalah ngaruksak negara, ngaruksak ya negara urang, wilayah urang, dugikeun ka pakuwu, Pak RT, Pak RW, urang doakeun barokahna ieu mauludan, mudah-mudahan syariat panjang yuswa nu barokah. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi nomor kedua, saur Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lamun jalma daek mauludan dasarna cinta kapaduka nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberikan oleh Allah, wa nailul hawaiji wal maram. Allah bakal nyumponan kana pangabutuhna, Allah bakal ngahasilkeun kana pamaksadanana, Allah bakal nerehkeun naon kahayangna, tur Allah bakal maparin kamulyaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil mus baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha
karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terakhir, kader NU, warga NU, terutama pengurus NU dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, jangan lepas dari fikroh an-nahdiyah. Di mana fikroh an-nahdiyah alias pola pikir NU ada fikroh tawassutiyah, ada fikroh tasammuhiyah, ada fikroh islahiyah, ada fikroh tatawuriyah, ada fikroh manhajiyah. Pola pikir toleransi, pola pikir moderat, i'tidal dan tawazun, tegak lurus dan berada pada posisi yang sedang-sedang saja. Itu yang menjadikan di dunia ini adalah merasa tertarik dengan fikroh an-nahdiyah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. NU menjadikan pilar utama adalah ulama dan menjadikan negara adalah sebagai sumber untuk lahan perjuangan membela agama dan negara. Lalu dengan melakukan pendekatan fikroh an-nahdiyah, NU menjadi organisasi terbesar di dunia, bukan hanya di Asia. Alhamdulillah, bukan hanya besar kuantitas, tetapi mudah-mudahan NU menuju abad kedua ini adalah menjadi terbesar kualitas. Hadirnya NU berguna bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Hadirnya NU bisa menjadikan dunia ini adalah damai, aman, nyaman, tenang. Hadirnya NU masyarakat bisa diajak menegakkan toleransi. Harokahnya jelas, amaliyahnya jelas, fikrohnya jelas. Kita selaku kader NU, warga NU, berhadapan dengan situasi apapun, dapat serangan dari manapun, insya Allah orang bakal tetap kuat. Jadi kader Nahdlatul Ulama anu ngalajengkeun perjuangan para ulama. Abdi titip ka para pengurus Nahdlatul Ulama, dimulai cabang nepikeun ka MWC ranting anak ranting. Ngurus NU kadek kudu make hati, dasarna kudu karena Allah. Lain urang jadi pengurus menang naon ti NU, tapi urang jadi pengurus boga naon eukeur NU. Sakali deui ngurus NU mun hayang barokah kudu ikhlas lillahi ta'ala. Lain urang menang naon ti NU, tapi urang boga naon keur kekuatan kamajuan NU. Sahabat pengurus NU anu berjuang di NU bukan untuk melestarikan ajaran ahli sunnah wal jamaah, bukan untuk melanjutkan perjuangan para ulama. Jangan harap mendapatkan barokah, jangan harap mendapatkan karomah di para wali-wali na Gusti Allah, tapi lamun dasar lillahi ta'ala kan tenan nguping pidawuh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sahanu daek ngurus NU di aku santri kaula jeung keluarga kabeh didoakan husnul khotimah. Urang ngayakinkeun anjeunna sebagai waliyun min auliyaillah, pejuang agama bangsa jeung negara. Selain menyelamatkan umat kuna ngadirikeun Nahdlatul Ulama, anjeunna jalmi soleh anu pasti doana bakal diijabah. Ngadoakeun ka urang husnul khotimah, yakin maut urang bakal husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tos setengah satu kurang sajam, walaupun hujan masih keneh ngagebret, bisi lami jeung wengi teuing, cek sim kuring tadi oge teu kudu panjang ari teu asup mah mending ponok tapi asup. Abdi kerang langkung bade 2 jam. Mudah-mudahan anu leresna sing ageng manfaatna, anu lepatna sing ageng panawakufna, rupina panginten kanggo pertemuan anu ayeuna sakitu heula nu kapihatur. Mudah-mudahan kapayun tiasa patepang deui. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.